Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menang 40 kali astagfirullahaladzim. Da bubuhan anjuran tina agama na ge kudu kitu. Ampunun paranun tiluhur kasang rumuhun. Hanap kasang batara kabatara nagaranta kabatari naga umpit kabatara pangraksa jagat batari pang uyuk nagri pangagung nu maha luhung pajabat nu maha kuat Maha suci, Maha suci, amin. Ampunun paralun. Pangbakti kapara karuhun nuti kidul, nuti kaler, nuti kulon, nuti wetan. Di luhur anu nuruban. Dihanap anu ngamparan digigir anu mindingan diharap anu menetan di tukang nu ngahalangan pangnutukeun pangmindingankeun pangamparankeun manusia hirup di jagat raya pramudita jauhkeun tina kabingung anggangkeun tina kasusah tebihkeun tina balai karuhun anu ti kidul budak masing pada tungkul karuhun datang ti kulon masing sok pada ngadongdon karuhun datang ti kaler buka sing pada rarehe karuhun anu ti wetan jauhan panyerewedan ulah ganggu ulah haru ulah ganggu urang nafsi-nafsi bae lumampah di pawenangan di alam dunya amin ampunun paralun anu nangeuy pati hurip di ieu pilemuran ka para luluhur nu sami ngecak kebur melak tandur nu ngadegkeun ieu lemur nu ngaheuyeuk ieu daya nu pangheulana ngadegkeun ieu daerah ampun ya para pamungkas raja pamunah-munah ka awak sorangan punah tina lampah salah salametkeun tina dosa muga sing sami-sami ngaraksa sing sami-sami ngaraksa ngarah menang pangampura raja pamunah-munah ka awak sorangan tukang bohong sing dipunah sing jauh tina bohongna nu ngenang
sing dipunah sing anggang tina salahna nu ngagamang sing dipunah tina badana sakabeh anu araya sing pada dipunah dihampura teu kaliwat kanu ngamera sing dipunah tina kasalahanana sing mikir kana dirina sing ulang kana asana asal manusia di alam dunia fitrahna suci anapun ari kasalahan dipigawe eta mah saeusna lahir di alam dunia nu matak aya katerangan nyaeta dawuhna Rasul ulu mauludin yuladu alal fitro yen sakabeh nanu dilahirkeun ka alam dunya roh-roh gogodongan tinu leutik tepi kanu gede kabeh dilahirkeun dina kaayaan suci anapun ari jeung ka alam dunya rupa-rupa polah makhluk umelar di jagat raya rupa-rupa pamolahna jeung rupa-rupa kahayangna nu hayang jadi pejabat geus tina pejabat hayang jadi konglomerat geus tina konglomerat hayang jadi pagawe geus tina pagawe hayang jadi presiden geus tina presiden tungtung nama hayang cenor gitu kaya anana eta upami nyarioskeun pola manusia di alam dunya manusia mah teu seubeung kusa perkara nu matak di dieu kacatur ki juru pantun cenah juru pantun teh sok loba rahweuna jeung sok loba bohongna eta diantarana kalemahan jeung kaluwihan manusia teh eta kanca tah itu sedengkeun ari bohongnya eta aya 4 perkara ari anu kahiji teh nyaeta bohong dilarang ari anu kadua bohong wenang ari nu katilu bohong nu dagang ari nu kaopat bohong senang kitu kaayaanana urang tataan anu kahiji cenah kanca ari bohong anu dilarang nyaeta bohongna para ustad nyumputkeun sakabeh keterangan-keterangan anu aya dina Al-Qur'an anu haram jadi halal anu halal jadi haram anu samar jadi samar atuh diantarana lamun aya hiji ustad anu masang togel majar maneh halal sote lamun menang haram sote lamun gagal lamun eleh lamun beak eta duitna tapu kituna eta bohongna tu dilarang ngaharamkeun anu halal ngahalalkeun anu haram gitu kajadianana hiji tah bab bohong ari nu kadua nyaeta bohong nu dagang
Komo nu dagang iket mah gede pisan waduhna teh. Tah. Lamun anu ngajual nu dagang buah-buahan majar maneh cenah sok cenah asaan geremang jeruk teh amis. Majar maneh jeruk si madu. Aripek teh di asaan nya we di asaan mah amis. Ngan barang dibawa ka imah eta jeruk bet robah wujud jadi hasem. Tah eta bohongna nu dagang sarua eta ge dilarang ku Allah. Tah ayeuna mantun mah urang ngalalakonkeun masalah bohong wae nya kanca. Ieu mah da meureun urang mah itung-itung hiburan ala kadarna. Kabeneran ieu teh dina raraga tepang taun. Tepang taun nyaeta hiji saluran YouTube nyaeta Dangiang Sunda Official. Wah cenah geuning teu nampilkeun pantun anu sapenuhna. Wah cenah ieu dina kaayaanana situasina siga kieu cenah. Aya nama urang medar nyaeta kahirupan manusia sapopoe we di alam dunya cenah kanca. Tah gitu. Walaupun ganti ku situ mah gendit atuh. Alah, si eta mah di Garut. Atuh ari nu kadua tah eta di antarana bohong nu dagang. Ari anu katilu nyaeta bohong wenang. Sugan we ieu mah meunangnya. Ari bohongna anu wenang teh nyaeta bohongna tukang gambang. Tukang gambang boga babaturan diberi kuno nagih bari mawa peso rek dikadek. Eta ku tukang gambang teh budak eta teh disumputkeun. Majar maneh eueuh di dieu tadi oge geus init. Tah bohong nama eta bohongna wenang. Wenang. Jadi tukang gambang, tukang goong mun rek bararohong meni kene bohong eta. Aya tujuan hade. Ngan ulah sote ngabohongkeun ka pamajikan masing wenang oge. Contohna tukang iket. Contohna model tukang iket ngabohongkeun ka pamajikanana. Jebul Bang Emok rek nagih. Disebutkeun Bang Emokna. Ari cek tukang dagangna teh cek salakina teh. Teu aya cenah pun bojo mah. Tadi ge angkat majar maneh teh keur ka pasar seueur kapriogian atuh nu rek nagih setoran teh percayaeun padahal mah pamajikanana disumputkeun di kamar diturungban ku samping kebat kitu kayaanana. Wenang nama eta oge ngan teu meunang. Kitu cenah janggugun. Mang Dedi. Alah. Anu salanjangna bohong naon deui? Aya hiji deui. Nya eta bohong senang. Tah. Ari bohong senang mah bohongna dalang. Contona model bohong dalang pantun. Menang duit 500 diakukeun 1 juta. Eta mah aya pamrih kanca. Meureun mana kitu ge hayang dititah deui. Eta teh. Nya. Bohong senang. Komo lamun majar maneh cenah dititah ka Sumedang atawa ka Subang aya nu nitah. Tuluy nu nitahna teh anu dititahna teh berjeung aya naon aya nu dianjing cai. Aya nu diseja 1 juta ge daek majar maneh teh cenah. Wah cenah urang mah datang ka Subang ge diburuhan 3,5 juta tah eta bohong senang kanca. Senang kana penghasilan.
panggilan ngaluskeun batur nipu diri sorangan. Padahal mah beak yang mayar travel. Tah. Ngan eta oge sabenerna mah hukumna dimakruhkeun. Jadi orang dina ngoning nyuksruk alur hirup mapai carita di dunya kudu taliti jeung hati-hati dina ngoning mapai jalan kahirupan kitu nu kacarita. Nah gitu cenah bab kahirupan Kang Dedi. Aya opat Dina bohong teh jang gugun. Da sagala rupa oge kapan aya opat-opat. Bohong aya opatnya, unsur hirup oge aya opat. Urang pedar hiji-hijina nya pamungkas yeuh. Ari unsur hirup teh nya eta aya opat. Anu kahiji hirup cicing. Ari nu kadua hirup nyaring salawasna teu daek sare. Ari nu katilu nyaeta hirup eling. Nu kaopat kurang pedar hiji-hiji cenah kaca itu kaya anana. Hayangeun heureuy tukang kenang kaca ngan hanya kal ayeuna mah teu ngaluarkeun hiji ngan ngaluarkeun teu tokoh ayeuna teh pantun. Ayeuna mah pantun teh estuni ngaguar kahirupan bae kaca. Nu kahiji cenah urang pedar unsur hirup teh. Nu kahiji teh nya eta hirup cicing. Cicing teu obah maksudna. Teu usik, teu malik, teu obah, teu ingkah. Teu madang. Teu dahar, teu nginum tapi bisa ngagedean. Eta teh hirupna teh hirup tangkal. Kakayon jeung tutuwuhan. Jujukutan jeung bebetian eta kabeh hirup cicing teu usik teu malik. Boro-boro kangarenghap beh dituna nepi ka leumpang. Estuning eta mah akaran hirupna di alam dunya kitu kacarita jeung caturangga. Tah eta hirup cicing cenah kanca. Hirupna kakayon jeung tutuwuhan. Cicing ge ngagedean. Ayeuna hirup nyaring. Nu kadua hirup nyaring teh nya eta hirupna sasatoan. Misalkeun kumaha tah misalkeun Sapi di antarana sapi bisa init, domba bisa init, ayam bisa init, kucing bisa init, eta kabeh bisa init. Nah, aya jalan si eta mah. Aya we kanca. Tuh. Asal init lah ya jalan. Keun asal init dan pikiran teu hirup. Jadi eta mah estuni ngagunakeun jasad jeung raga, ngagunakeun jirim jeung jisim. Nya eta hirupna sasatuan, hirup nyaring. Ari anu katilu nya eta hirup langlang lingling. Kade Kitu tukang iket mah nu kitu. Kade sing ati-ati sabab ari hirup langlang lingling mah teu disato teu dijalma
kadang-kadang sifat jalma sok sarua jeung sifat hewan poho ayeuna hirup akhir zaman lalampahan manusia rupa-rupa malah aya kejadian ibu dimakan anak, anak memakan ibu. Itu kejadian anak asal beki wae cenah cek maraneh anak. Aya we kanu. Eta nu hirup langlang lingling dina harti. Lamun di jalma mah meureun hirupna nu garelo. Kadang-kadang eling, kadang-kadang henteu. Eling mun keur nganyuk, edan mun keur ditagih. Jadi eta mah kudu hati-hati kanca sabab eta mah panyakit teh umum. Ari anu kaopat nyaeta Ari anu kaopat mah nyaeta hirup eling. Tah didinya urang salaku manusia nu gumelar di alam dunya kari milih-milih rabi minah-minah rasa ulah sote minahkeun kontrakan da eta mah tangel nu kumaha cenah nu hirup eling ai nu hirup eling mah anu nyoko kana katerangan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati pangeran nyiptakeun jin dan jun. Sinetron namanya kanca. Heeh. Teu pati-pati manusia atawa teu pati-pati manusia ku Allah diciptakeun jeung jin. Digelarkeun ke alam dunya angin titah aribadah. Lain titah nabeuh oge ibadah lamun diniatan karena Allah kanca. Jadi meureun lamun disimpulkeun mah hirup eling teh nyaeta anu tuhu kana papagon anu ketat anu pageuh kubon tuho nyekel ugeran itu kaya anana. Tah eta diantarana lamun urang ngabongkar tina opat acining hirup atawa opat unsur hirup. Nu kudu diterapkeun anu mana? Tah eta mah urang kari milih. Da geus kapanggih ku pamilih, geus kapapai ku rasa. Da manusia mah diberi rasa jeung perasaan, diberi akal budi jeung pamikiran. Itu dina kateranganana oge. Tah urang mah kari milih nah harek hirup nyaring, nah harek hirup cicing, nah harek hirup eling, nah harek hirup langlang lingling. Eta mah nyangakeun ka sarerea eta mah. Tah pilih kelir acak corak indungna lilir bapana surak. Itu cenah kanca alah. Tah tamat we kanca pedaran acining hirup teh. Rupina kantun syukurna bae urang ka Maha Agung muja berata ka Hyang Maha Sukma nyucikeun diri ibadah ka Maha Suci nya kanca. Atuh dina raraga tepang tahun Dangiang Sunda channel atanapi Dangiang Sunda official teu hilap atuh simkuring sapara kanca ti reng-rengan Dangiang Sunda official ngahaturkeun wilujeng tepung tahun anu munggaran nyaeta kanggo channel Dangiang Sunda official kanca. Mugia masing rahayu satu tuluina jaya sateterasna nya kanca. Oge teu hilap atuh rupina cenah ka yo aya nu hayang mung disamang meuni keukeuh cenah kita konten teh cik samang cenah.
aya yo aya Sami channel kene penginten. sami eta oge Channel naon? gaduh channel ta eta teh julukan pribadi nama eta teh GS nya Gadis Subang oh Gimana lilih nama Ketar eta TGS. GS teh Gadis Subang nyaeta anu linggihna di dusun Batu Nunggul hiji mohon kacamatan kacamatan Pagaden Barat Pagaden Subang anu ngagaduhan channel Putri Sunda eta teh kanca oh sami Sunda nama ngan ari ieu madang yang Sunda nya itu mah Putri Sunda naon Aki-aki Sunda. langkung saur bahe carek nang goning Sumarios paralu narutus gunung palias narajang alas au payung kibar teja mugi agung cukup lumur jemar hampurana anu diteda itu menguning manusia di alam dunya kelar salamena rupina sang surya sekedap deui bari sumurup kabelah kulon kanca cirining berang bakal kaganti ku datang namang sapeting sakitu nu kapihatur bobot pangayon timbang taraju abot enteng aya di para penonton sadayana aya di mencek aya nama pemirtub cenanya pamiarsa mun cara imamnya Rambut cek pas kaya mah kayak pen. tah eta ka para penonton sadayana hatur nuhun anu parentos subscribe anu parentos ngalike ngomen oge nge-share anu saseueur-seueurna hatur nuhun mudah-mudahan sagdaya amal-amalan para wargi sadayana sing ngajantenkeun ikhlas ridona sehingga lumungsu rahmatna nu maha agung amin ya robbal alamin rupina cag natar nyalalakon kasmaran picaritaeun billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.